Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kasiku ku indung bagian katilu. Ye anu nganggitna nyaeta Bapak S. Sukandara. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sabot keur kitu nyihalilah terus ka jero nyokot cai teh jeung lalawuhna srok diteunden hareupeun somantri, tapi teu nyarita deui kawas aya nu dipikiran. Sanggeus itu ieu ngabugeug somantri eleh daet terus muka deui carita. Ilah sanyana mah akang teh barirat pisan bade ngedalkeun kareteg hate teh. Namung sanaos kitu akang maksud rek terus terang ka ilah kumaha kinten-kintena ilah kerasa ngupingkeun naon anu baris dikedalkeun ku akang. Rei banget nyihalilah beureum eceuy sarta ngadadak kesangna juuh sedang panonna mencerong ka somantri kawas nu keur neuleuman hate somantri. Kitu deui somantri sabada nyarita teh terus nyusutan kesangna hatena deg-degan ratug tutunggulan sedang panonna teh wanieun neuteup ka nyihalilah manehna tungkul ngeluuk bari ngetrok-ngetrok rokona. Pada aya picarioseun naon Kang Man? Manggawe kainya sawerkeun ceuk nyihalilah sedeng somantri banget ngadak-ngadak pucet panonna loyo neuteup bebenena. Ilah sanaos akang tos sering ka dieu. Nemung akang masih keneh can wantun nyarios ka mama. Lantaran akang hayang aya kayakinan heula ulah bekas nyalahan engkena anu matak ngarugikeun boh ka ilah, boh ka akang. Sameme akang nyarios ka mama, akang hayang naros kasanggupan ilah. Bilih ilah kaduhung akhirna, akang teh jalmi teu gaduh. Sedang akang teh anak tukang buburuhun di Ciparai teh, cik somantri. Kang Man, walau nyihalilah bangun anu kaget kana pananya somantri kitu teh, bari terus tungkul bibirna ngawat semu harendeg. Pok deui somantri nyarita. Ilah bari cengkat neuteup geugeut. Kang Man, naon anu bade dipimaksad ku Kang Maman teh? Ilah nah ilah satuju upami urang babarengan pikeun laki rabi nggonding nempuh jalan hirup anu bakal kasorang jeung akang. Nyihalilah bakat tingku bungah jeung harendeg nepi ka carinakdak nahan picerikeun. Kang Man, abdi ngahaturkeun nuhun upami Kang Maman kersa mileleheungkeun ka abdi. Namung abdi teh rumaos jalmi awon, urang kampung bau lisung, jalmi bodo taya katiasa, henteu sapertos mojang kota, ceuk nyihalilah nyaritana lalaunan pegat-pegat meh teu kadenge ku somantri. Sabot keur guntreng kitu antara somantri jeung nyihalilah datina bakat ningkur ku uplek nepi ka susuguh nyihalilah teu kaasaan ku somantri lantaran somantri terus wae udud meledug sedang dina asbak ngabarak rokok paranjang keneh. Keur kitu kurunyung ahdi nyamperkeun bari alangah elenge. Man, lila keneh ieu teh geus peuting ieu. Aye leres wae nya atuh bade permios wae ilah. Kang Maman bade wangsul. Mangga atuh bilih wengi teuing mah mung unjukan heula ka mama. Somantri jeung ahdi kalawan dituturkeun ku nyihalilah terus katepas hareup nyamperkeun Haji Mulya bebeja rek marulang sarta janji isuk pageto rek datang deui bari sakalian rek nanyaan. Sabulan ti harita somantri geus kawin jeung nyihalilah malah terus dibawa pindah ka imah somantri di Jalan Pangarang. Laki rabina antara somantri jeung nyihalilah istuning lulus mulus taya kuciwana bubuhan pada saroleh asak didikan anu jadi kolotna silih anteur kahayang anu munasabah tara ieu daek ria-ria cara batur. Nggoning nempuh jalan hirup dina laki rabina teh kacida silih ajenan komo ka kolot-kolotna mah boh somantri ka kolotna nyihalilah atawa nyihalilah ka kolotna somantri teratinggal tilawat kaditu kadieu teh sarua bae nyaahna. Ku kitu teh kolotna kacida barungaheunana nempon nu jadi anakna laki rabina nu runtut raut.
Urang tenden dihandelem sieum, urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun ke kapayun kasampeur deui. Ayeuna urang nyarioskeun di hiji kampung. Munti Bandung mah kampung Cipamokolan teh beh wetan kaasup ka Kacamatan Buah Batu, ngawates jeung kampung Sapan anu kaasup ka Kacamatan jeung Desa Ciparai. Nya teu pati jauh ti kota Bandung teh mah, tapi urang dinya babakuna kana tani pakasabana teh tuda pasawahan upluk aplak lega pisan. Tapi najan kitu lolobana kaasup patani mukti. Di antara imah-imah jeung gedong-gedong anu aralus di eta kampung aya jiwa anyar anu ngadon ngumbara kadinya bumen-bumen boga imah sorangan karek 4 tahun jalan di dinya nate. Aduh Neng, anak si emak nakunaon nangis wae teh, nakamana ari raka sareng eta deh cecep ameng nyalira ceuk mah iti tetanggana anu deket imah nameh paantol suhunan. Numawi emak pun lanceuk teh parantos saminggu teu aya di rorompok, duka kamana dan teu wawartos walau Neng Yayum kama iti. Geus satengah tahun pamiarsa Neng Yayum jeung Raden Gandarana laki rabina teu bareres teh. Mindang pisan papaseaan alatan Raden Gandarana sok timburuan bae tapi henteu puguh nimburukeunana duka kasaha. Sabot keur kitu kurunyung Raden Gandarana datang serta sadatang-datang der ngambek amuk-amukan nyarekan lak-lak dasar sagala rupa nu kapanggih piring cangkir dibebet-bebetkeun disepakan anu biasana nyebut neneng teh harita nyebutna ge silon teh atawa nyebut ngaran. Yayum keur ngajedog wae gawe teh tuh teh nyodeule budak kakarayapan ulin sorangan nah teu kadeleh ceuk Raden Gandarana bari poporongos ka Neng Yayum pamajikanana. Aeh nakunaon ari papi sumping-sumping jol-jol bendu bae. Api-api make kunaon-kunaon na teu kadeleh tuh budak dasar lonte kenaon bieu jeung nu bieu panglayar saha teh beri gebrok boboko sangu ditamplokeun kana palupuh atuh nepi ka awur-awuran. Naon atuh kalapatan abdi teh papi jol-jol bendu wae teh naha kagungan sangkaan kumaha bet asa pisan yen pucuk ti girang. Walau Neng Yayum masih keneh bisa nahan kasabaran tapi panonna mah geus carinak dak ceurik. Beda naon sia bieu teh ha jeung ngomongkeun bieu teh kabas teu kadenge ku aing na aing da torek. Kulantaran barang jol datang terus ngambek anu di luar wates nepi ka nyisia jeung nyarekan lak-lak dasar malah nuding-nuding boga laku serong ti salaki. Neng Yayum kacida sedih perihna nenjo kalakuan salakina kitu teh. Dasar indung nage teu bager ka anak nage nurun teu benang di bawah bandar ceuk Raden Gandarana anu mamawa indungna Neng Yayum. Raden Gandarana nyarita teh bari poporongos jeung seserenteng kawas nu rek habak-habak we neunggol keun kitu. Tapi anu kacida nusukna kana hate Neng Yayum eta kumamawa jeung ngagogoreng anu jadi indungna anu geus sidik dinya nyeri ku manehna. Kunial bae Neng Yayum nafsu henteu kaampuh deui ambek nyedak tenaga midak ngan kop bae kana tulak habak salakina dibabuk bangetna. Aduh kurang ajar sia. Koloyong Raden Gandarana ngoloyong lantaran lieur ulang urut dibabuk kutulak gurinjal Raden Gandarana malik. Hiu gampleng Neng Yayum ditampiling. Aduh tulung cungkel Neng Yayum ngudupung dina palupuh teu anggeus ku kitu deui cebrod ditajong biritna. Kulantaran di imah Neng Yayum kadengena ku tatangga-tatanggana anu dareukeut bubreg jeung sada anu gegerungan gewat pada muru bari naranya aya naon jeung kunaon bari terus nungdupung teh pada muru pada nyareucehan ku cai da kapiuhan teu eling-eling. Ari Raden Gandarana sanggeus kajadian kitu manehna reuwaseun sok sieun maot ngan banyang bae lumpat kaluar les ngareles duka ka mana losna teu kapalire ku tatangga-tatanggana.
Sanggeus padanya sehan nya Neng Yayum bentak terus ngabangingik cerik bangun anu kanya nyerian. Henteu benang diupah ape sapirang-pirang lilana sanggeusna sebuah ngumbar kasedih ku cerik Neng Yayung jempe ngan tinggal ukur semet inghak-inghak kana bae bari ngangais anakna anu roroesan milu cerik deui. Jep cep tos tong nangis wae cik Neng Yayum bari ngusapan anakna dina lahunanana. Naku naon atuh Neng, wuri-wuri tadi matas ti dieu. Ari kitu juragan pamegat teras bendu. Mah bet asa harariwang, bilih reres ma aya kalepatan. Ceuk ma iti anu harita dariuk jeung tetangga-tetangga liana. Eueuh, eta teh kunaon Neng, menigareuna kitu pipi teh, ceuk biesi. Eueuh, nya wae. Naku naon atuh tateh Neng, boa cek ma iti deui mairan. Neng Yayum ditanya kitu teh henteu nembalan tapi kalah kanyabakan pipina anu karasa seuseuy teu nyeri urut ditampiling satakana ku Raden Gandarana. Panon Neng Yayum terus melong ka anakna Komara anu umurna kakara 3 tahun setengah bari diusapan bangun dedeuh pisan. Kunaon Neng bieu teh sareng eta menigeuna kitu ku juragan pamegat? Cek biesih nanya deui ka Neng Yayum. Muhun bi, abdi teh disiksa ku bapak budak. Walau Neng Yayum bari inghak-inghakan cerik. Biesih jeung ma iti kacida karunyaeunana ka Neng Yayum sarta terus ma iti lumpat ka imahna nyokot balur beas cikur terus dibalurkeun kana pipina Neng Yayum. Dedeuh teuing Neng, keun we sing sabar sing soleh. Nepi ka peuting Neng Yayum dibaturan ku ma iti jeung biesi da karunyaeun keur mah eukeur taya keur pakumaha-kumaha. Turug-turug Neng Yayum awakna ruksak urut ditampiling jeung ditajongan sedang anakna ngear bae cerik ngadat nepi ka peuting. Kalakuanana Raden Gandarana salakina Neng Yayum rai poe rai minggu teh lain bager tapi beuki ngabencah. Rucah langka aya di imah. Tina saminggu 2 kali balik ka Cipamokolan ningkat jadi saminggu sakali balik teh antuk nama blanglas bae aya kana sabulana teu datang-datang. Kaayaan rumah tangga Neng Yayum di Cipamokolan beuki ancur awut-awutan najan nya kasebut boga salaki tapi tara ieu mere balanja atawa makihikeun neangan usaha keur pamajikan jeung anak. Malah barang-barang anu aya anu masih keneh napal dina badan Neng Yayum sasat beak dirangsadan dijual ladangna dipake dahar sapopoe. Sanajan Raden Gandarana tadina jelema gagah bere gegeh ngabogaan wandamenak tapi ayeuna mah geus leungit caharana ku urang dinya tara aya nu ngambean nu mirosea da geus kasohor jelema tukang neunggulan pamajikan. Upama Raden Gandarana balik ka lembur teh neang pamajikan jeung anak Neng Yayum kacida susaheunana teh da geus pasti we dampaleungeunna teh nyayang kana beungeut Neng Yayum atawa sukuna ngajebrod kana tonggong. Aduh Neng, kunaon eta salira teh mani kitu sareng bieu teh barang ti mana geuning katinggal sareng raka. Cek ma iti nanya ka Neng Yayum. Memeh pok ngajawab teh Neng Yayum cerik heula kawas kanyanyerian pok ngawalon. Abdi teh ma nembe tas ti lebe da ayeuna mah parantos pepegatan sareng bapak budak. Neng Yayum pegat-pegat nyaritana bari haros-hos. Ambuing baruk dikeser. Nah aya lalaki tega-tega teuing nepi kaluas kitu kawas nu kausap setan wae. Mak kumaha abdi teh. Neng Yayum bari beungpenan beungeutna inghak-inghakan cerik sarta terusnya kelan tonggongna da nyerieun urut di tajong bobokongna. Ari ayeuna ka mana raka teh? Duka ka mana manehna mah mak? Sareng ieu ge lorompok ku manehna teh tos dijual. Abdi jeung budak mung dipasihan saparapatna. Kitu ge sesana da ari dijualna mah cenah 10.000. Kamana atuh emak abdi wangsul?
Anak king nepi ka nurus tunjungna lalaki teh. Pantes eta mah mun dilebok lok-lok bungaok teh ceuk mah iti bakating kumilu manggemeskeun kaneng Yayum. Keun wae Neng, ayeuna tong diemutan teuing, da meureun tos nasib urang kedah kieu. Mung sing sabar we, sing tawakal. Urang kedah emut yen urang teh teu hirup nyorangan. Urang teh aya nu ngaping nu ngajaring. Gusti Allah mah moal lepat deui Neng. Bari nang tayungan ka jalmi nu iman ka anjeunna sareng ka jalmi anu hade hate. Eta cenah Neng sesah ka mana nyamulang. Ieu Neng malaur imah emak lalega jeung ongkoh emak ge nyorangan. Hayu we urang pindah ka imah emak. Bage dahar bage henteu najan huap diduakeun ditilukeun ge. Mak ridho ikhlas pisan sareng saha deui urang silih tulungan teh. Ari sanes sareng papada manusia. Komo Neng mah sasat katalang sara. Ceuk mah iti nyaritana kacida nyerepna jeung karasa ridhoeunana teh. Ti harita pamiarsa Neng Yayum terus bae pindah ka imah nama iti diurusanan ku mah iti bieuna mah. Tapi lila-lila mah nya kabawakeun ku pribumi tambah kesel sok daek lunta ka sawah dina usum dibuat mimiti nama. Tapi lila-lila daek oge ancrup tandur ngarambet Neng Yayum ayeuna. Lain Neng Yayum mojang wedalan kota nu baheula tapi urang Cipamokolan. Bandung heurin ku tangtung nya kiwari ngabukti kota Bandung pamungpungan urang kampung ti sisi-sisi gunung anu ngadon neangan pangupa jiwa buburuhun. Kota Bandung gegek gereyak lapangan pacabakan di kota teu bisa nyumponan mere pangupa jiwa ka sakumna pangeusina. Teu aneh mun loba anu ngajaloprak di handapeun sasak atawa emper-emper toko teh. Bandung kota kembang. Nya da kiwari Bandung kakoncara ka mancanagara. Kota heurin ku tangtung heurin sotenan pribumi kasedekeun ku semah ti luar anu balu buara ngadon usaha dina lapangan kahirupan. Balu karna tina kurangna lapangan pangupa jiwa teu aneh mun di jalan-jalan tempat karamean ari peuting ngalideg kembang jalan atanapi kuo padis tea. Hei Mang Aden, kamana wae geuning meuni sababaraha peuting teka tembong ngelola ka dieu. Ceuk hiji awewe make rok beureum diuk di tukang cikopi. Bolo diteangan ka kaler sing horeng si mana horeng aya di dieu. Kamana wae Mang Aden, meuni luasnya kantin teh. Mun nya luas ge maleangan atuh Tin. Beri gek si Mang Aden teh diuk di tukang cikopi parendeng jeung nu ngaku ngaran Entin. Tin, yeuh urang balik. Cuk si Mang Aden bari nepak kana pingpingna anu ditepak ngaliuk bari nyerenge seri pangeretan. Mangga tepintin anter heula rek ka pasar Cicadas. Ayo, nama tuh. Leos si Mang Aden jeung si Entin ngaleos ka kaler rek ka pasar Cicadas karek ge meunang sababaraha lengkah. Tukang cikopi Mang Doing ngagorowok. Tin, bayar hol atuh kopina. Cuk Mang Doing. Nya, hilap ieu Mang Doing. Entin terus malika si Mang Aden pokna. Cing Mang Aden, pangmayarkeun heula kopi Entin, can bebenangan. Si Mang Aden teh ngodok saku terus mayar cikopi urut nginum nasi rok beureum tea. Di pasar peuting di jalan Cicadas si Entin ngilikan pi bajueun terus milih dina dasar sanggeus aya nu dipikahayangna. Menta dipangneukteukeun sabajueun sedang duitna mah menta dipangmayarkeun ka si Mang Aden tea. Sanggeusna beres barang beli terus bae ngalaleos marulang ka imahna Entin di kampung Pangjegodan wewengkon Kiara Condong. Saha teh atuh si Mang Aden jeung Entin teh? Entin teh awewe palantungan kembang dayang. Ulina sok dipeuting antara jalan Kiara Condong jeung Cicadas keur tukang-tukang beca mah eueuh nu bireuk deui. Ari si Mang Aden najan nya geges kaasup kolot nincak umur 50 tahun tapi henteu eleh beger ku bujang tarangna disebut sotenan Mang Aden. Da arang langka nu nyahoeun ari kana ngaran nu sabenerna mah lantaran tara ngamumurah nyebutkeun ngaran sorangan cukup wae nyebutkeun maneh Mang Aden.
Aden. Ari ngaran nu sabenerna mah si Mang Aden teh nyaeta Raden Gandarana teh popotonganna Neng Yayum. Tikeur nami hukum Neng Yayum upama sok ulas ilestara mulang ka Cipamokolan bieuna mah boga maksud rek neangan usaha, tapi kulantaran tadina urut jelema gede ari kana gawe badag teu bisa kana gawe kantor ngarasa hina da urut presiden direktur NP Mekar Asmara tungtungna ludag ladog di Kiara Condong nya prok jeung entin mejang kota kembang jalan. Maklum Raden Gandarana masih keneh rada gagah bere gegeh entin kapincut ku eusi sakuna atuh deui Raden Gandarana ngarasa perlu pamondokan anu lengkap ku simbut ramuan nya atuh ari prok jonghok terus bae ngahekok di kampung Pangjegodan. Asal nama kalan-kalan tara ngejegod unggal poe di dinya tapi sok mingguan tapi tina mingguan ningkat kana bulanan tungtung nama sagebrug sagulang sagalang teu karana ka bale nyungcung ieu mah basana ge silih pihapekeun diri cenah. Eta ge Raden Gandarana teh boga rasa hina mah sagebrug jeung entin teh anu matak terus bae ngaeh ngajak-ngajak kawin ka entin, tapi kulantaran entin nyaho si Mang Aden boga pamajikan heug cenah daek dikawin tapi embung dicandung hayang hiji ku sorangan ambeh teu parebut hancengan. Sanggeus sidik entin daekeun rek dikawin Raden Gandarana terus nyerahkeun Neng Yayum sarta ngajual imah di Cipamokolan ladangna dibawa ka entin di Pangjegodan. Tin, iraha urang balik ka lembur teh ceuk Raden Gandarana. Balik teh ari Mang Aden balik ka mana? Apaan ieu imah urang teh? Nya balik ka lembur ka Cidahu. Di dieu mah apaan panyewaan? Har ari Mang Aden nan ngajak balik weh narek naon ka lembur ge di ditu di dia oge sarua wae hirup mah balik-balik kanan di ditu ukur susungkru ka sawah atawa ka pasir paling-paling ge mending di dia teu susah kunyar usaha walon entin bari nyarengeh seuri di bawah seuri kitu ku entin teh Raden Gandarana mani asa coplok panona tudak keur mah entin teh boga rupa turug-turug dina pipi salian aya mamanisna sigaliang undur-undur aya karang dina gadona sedang panona nyocor pangailodan anu matak miceun Neng Yayum kop ka entin teh ngarasa asa loba leuwihna ti popotonganana. Ngajak ka lembur sotenan lain rek ngajak pindah ka ditu tapi bare itu apaan urang pas ini yen upama Mang Aden geus nyerahkeun urang mulang ka Cidahu ngadon kawin teh ceuk Raden Gandarana bari neuteup geget bari lunggak-linggak hareupeun eunteng jeung nyikikik seuri entin pok nembalan. Mang Aden entin mah bareto jang je daek dikawin soteh lain sanyana tapi eta teh sarua jeung nyaram lantaran Mang Aden boga anak boga pamajikan ceuk rasa entin piraku pantar Mang Aden kudu luas nyerahkeun pamajikan jeung ninggalkeun anak ceuk entin bari terus api-api ka dapur nyokot cai sor disodorkeun ka Raden Gandarana. Dijawab kitu teh ku entin Raden Gandarana mani hareugeun hatena nyel ambak tapi henteu bisa majara kumaha darek ambak-ambak ka saha sidik bongan sorangan tapi bubuhan kolot bisa nyumputkeun semu. Ari entin bet kawas teu kebat kaburu ditempas manten. Kawas naon entin teh? Nantin teh goreng rupa atawa kurang kumaha? Sorakna tegeg rada nyereng tapi dibauran ku seuri nyerengeh dulak delek. Raden Gandarana anu tadi narek ambak teh jadi leeh hatena ngalai ngalakat teh lantaran panjang anu dipikiranana. Mun seug harita terus parearea omong akhirna manehna kudu nyingkah ti dinya mangkaning taya pamondokan deui salianti imahna entin. Lain kawas naon Mang Aden mah eta we ngarasa asa kutong teuing entin mah teu karunya-karunyaeun ka Mang Aden teh nya atuh mun ayeuna entin can aya maksud resep kana ulin keun we lanan sugan isuk pageto piraku Mang Aden entin teu karunya mana Mang Aden diampihan ge ku entin tateh bakat ning ku karunya ku deudeuh ku asih
piraku teu karaos kawas lain kolot weh Mang Aden mah. Nu matak entin teu ngingetkeun yen Mang Aden geus kolot ge tateh bakat ningku bakating ta eta tin dina kanyaan entin ka Mang Aden, dina kaasih jeung kadedeh entin ka Mang Aden leuwih hade mun diwujudkeun ku hukum usikum urang sahkeun di balai nyungcung ceuk Raden Gandarana bari nyot udud keretek. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.